Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamiarsa, wilujeng tempang laung pangprojohok dina bewara bahasa Sunda TKJ Tilu TKJ TV. Dinten ayeuna tangtos sareng simkuring Bayu Rahmat. Sareng simkuring Silpi Tidkiah, simkuring parantos nyiapkeun bewara-bewara akurat jeung aktual pikeun urang Sunda. Sapertos perkawis banjir, demam berdarah, kriminal, olahraga sareng bewara pilkada. Kanggo bubuka pamiarsa ieu bewarana. Pamirsa, hujan gede dibarengan angin ribut jeung dordar gelap, toh teu aya tempat pikeun nyuhan. Salah sahiji di desa Bojong nu emang tos biasa kena banjir. Akibat hujan eta, banjir di dinya tos teu tiasa dibendung. Pamirsa, simkuring Siti Mariam ayeuna nuju di desa Bojong, salah sahiji lokasi nu kabanjiran. Biasana desa ieu emang akibat banjir ieu nyaeta tanggul Citarum anu jebol. Akibat banjir ieu ribuan warga kalenyitan sawah, kebun, imah, harta, banda, sejena. Simkuring ayeuna nuju sareng salah sahiji warga. Ubeng kumaha? Kaayaan imah bapak anu ngadepan banjir ieu, Pak? Duh teh, ieu teh imah kabalanjiran. Kabalanjiran nya kabeh. Imah abi, tetangga-tetangga abi ge kabeh kakeueum teh. Jadi firma abi kan gaduh pepelakan abi kabeh kakeueum. Pokona mah rugi lah. Kudu nama pegawai desa teh kudu boga solusi jeung ngalurkeun tanggul ieu supaya abi jeung tetangga-tetangga abi teu kebanjiran wae tiap tahun teh. Hatur nuhun ya, Pak. Nya Pak, nya teh. Sakitu laporan simkuring Siti Mariam di lokasi banjir desa Bojong. Hatur nuhun. Wabah demam berdarah beki nyebar ka mana-mana. Salah sahiji pasien nu kena demam berdarah nyaeta Nita Nur Ajijah di desa Ontohod. Di dinya tos aya reporter Nurul Ajijah nu tos siap wawancara sareng dokter. Pamirsa, simkuring Nurul Ajijah nuju di bumi salah sahiji pasien demam berdarah nyaeta Nita Nur Ajijah. Nita nuju diperiksa ku dokter Tuti dibantu ku perawat nada. Nita geus 4 poe ngaringkuk di bumi alatan demam berdarah. Samemeh dokter datang, Nita ngerasa demam, lalinu, mural, puyeng, jeung sejabana. Dina kulitna ngadadak keluar bintik-bintik warna beureum. Untungna ke keluargana Nita buru-buru manggil dokter. Ayeuna simkuring sareng dokter anu meriksa Nita. Kumaha kaayaan pasien ayeuna, Dok? Alhamdulillah rada mendingan. Soalna keluarga Nita untung enggal-enggal nyaurkeun abdi ka bumi Nita. Jadi alhamdulillah sadayana lebih baik di anu kamari. Sakitu laporan simkuring Nurul Ajijah di rumah Nita. Hatur nuhun. Ayeuna simkuring gaduh berita kriminal. Nyaeta bandar narkoba kelas kakap anu sering keluar asup penjara. Mat dadan diciduk ku polisi di tengah poe. Mat dadan nuju transaksi sareng konsumenan. Simkuring gaduh video penyergapan anu direkam ku salah sahiji rekan TKJ Tilu anu ngiring penyergapan eta. Ampun. Aden. Perang bukti tak aya. Pindah. Tahan dia. Buka Pak, buka. Cuma ngajakin Pak. Anjing bandar.
Buka Pak, mengajakin doang abdi mah. Dia dengklok. Buka Pak. Buktina iya aya. Jero jeung kaula. Ada Julhijjah Chandra, ayeuna simkuring tos aya di Kapolsek Rengas Dengklok. Kami tos ngalaksanakeun penyergapan salah sahiji banda narkoba nyaeta Mat Dadan di Terminal Lama. Mat Dadan nyaeta salah sahiji gembong narkoba nu tos lami diincar ku aparat kepolisian. Mat Dadan teh sering keluar asup penjara. Waktu rek ditewak ku polisi, Mat Dadan nyoba kabur jeung ngalawan. Kupaksa ku salah seorang polisi nembak sumuna. Di tempat kejadian, polisi manggihan gajah jeung sabu di kantongna. Ayeuna simkuring tos nuju sareng salah sahiji paluan nyaeta Bribda Sardia. Bu, untuk kepolisian manggihan barang bukti naon wae? Dia pihak kepolisian manggihan barang bukti nyaeta ganja, sabu, sareng obat. Terus tanggapan Bapak tentang ieu kumaha, Pak? Oke, jadi saudara kan sareng teh nyata ngalagar pasal yang penunjukan narkoba secara ilegal. Nah, jadi di dia tadi abdi sareng sanesna ngayakeun penyergapan di terminal Rengas Dengklok sama. Anjana di transaksi terus pendak ditutupkeun ku anggota kami manggihan obat ganja atau dikemas. Ganja kering sareng sabu-sabu. Kemungkinan si tersangka ieu asup kana pasal berlapis tentang masalah narkotika. Hukumanna namun telepat mah seumur hidup atau tapi hukum mati kanggo si bandar. Atur nuhun. Sekian di Kapolsek Rengas Dengklok, Rizky Julhijjah. Terima kasih atur nuhun. Aduh, keur mangges mutuskeun ka bogo, PR can anggeus, baterai HP beak, pulsa beak, cuaca panas, utang can dibayar, bakalan 100.000 sapoe. Paeh. Put, stop! Rek naon mari bunuh diri? Sancan mana bunuh diri? Dahari ya? Batagor! Put, jadi bunuh diri. Duh, capek, lulus, haus. Anjeun capek, leuleus, haus. Nginum ngeunah. Hatur nu. Capek, lulus. Capek, lulus, haus. Nginum ngeunah. Ngeunah. Anjeun capek, leuleus, haus, nginum ngeunah. Ngeunah, atur nu. Hatur nuhun pamirsa, masih dina Bewara Bahasa Sunda TKJ Tilu TKJ TV. Kami ayeuna bade ngajak pamirsa ka Bojong tugu proklamasi. Nyaeta tempat lumangsuna lomba tumpat jarak pendek antar desa. Lomba ieu dimenangkeun ku Rizky ti Desa Ontohon. Ieu bewarana. Miarsa simkuring Wina Erliana ayeuna nuju di lapangan Bojong Tugu.
tempat lumangsungna Olimpiade lomba lumpat jarak pendek. Lomba ieu dimenangkan ku Rizky Izul di desa Ontohon. Juara-juara lomba balap lumpat antar desa ieu nyaeta juara hiji di desa Ontohon, Raka juara 2 di desa Belekok, nu katilu Yuda di desa Buset. Sakitu laporan ti Simkuring, hatur nuhun. Pemilihan umum legislatif ayeuna masih dina tahap kampanye. Salah saurang caleg nyaeta Derus ngayakeun kampanye di Pendopo Bojong. Nu dihadiran keluarga nu make baju biru beureum anu tos jadi warna khas ti caleg Derus. Pamirsa, Simkuring Karmila ayeuna aya di Pendopo Bojong tempat lumangsungna kampanye calon legislatif. Caleg Derus narik simpatik ribuan warga dina kampanye ieu. Caleg Derus anu didukung ku partai telat wae ngajanjikeun rumah sakit gratis, pendidikan gratis, jeung sagala rupa anu gratis. Tong hilap pilih Simkuring, Derus atau contreng coblos nomor 88. Lamun kuring kapilih, insya Allah pendidikan gratis, rumah sakit gratis, ojek gratis, kawin gratis, bobogohan gratis, pokoknya mah segala rupa gratis. Ade tong hilap coblos atau contreng Derus nomor 88. Yang minangka uang kadeudeuk ti kami tong hilapnya pilih Derus. Yo hidup Derus. Menurut Bapak, caleg Derus cocok tuh jadi anggota legislatif di Kabupaten Karawang. Alhamdulillahnya Karawang kuluna bersyukur gitu gagaduhan calon bupati atau legislatif nyata namanya Derus. Soalnya jabatannya bermasyarakat gitu. Soalnya tadi atas berprinsip sekolah gratis, pendidikan gratis. Coba tengenah kumahannya khususnya jemudak ora coba dengekeun tadi ge. Naon tugasna? Bobogohan gratis, kawin gratis, tamatak coblos nomor 99. Hei! Menurut Bapak, caleg Derus teh cocok apa henteu jadi anggota legislatif di Kabupaten Karawang? Upami nurutkeun cocoknya wios lah cocok santos janji-janjina teh alus gitu ya. Tapi upami kitu urang sarerea di dia harapan teu cuman janji tapi bukti nu kaayana di dieu tos. Sakitu laporan Simkuring Karmila ti Pendopo Bojong, hatur nuhun. Pamirsa, sakitu pewara bahasa Sunda anu kabeh hatur ti TKJ TV. Tepang deui enjing dina program sareng jam anu sami ti Bewara Basa Sunda TKJ Tilu TKJ TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir iya akibat tanggul Citarum jebol. Ayo, negara rungsing. Ribuan warga kelangitan sawah kebon. Game ayeuna nuju di Desa Bojong, salah sahiji lokasi nu kabanjiran. Biasana desa Simkuring Nurul Ajijah nuju di bumi salah sahiji pasien demam berdarah nyaeta Nita Nurajijah. Nita nuju mana ka langsung kadinya Raka. Si Raka teu ngarti-ngarti. Aing poho. Samemeh dokter datang Nita ngerasa demam, ngalinu, murel, pusing, jeung sajabana.
Dina kulitna ngadada keluar bintik-bintik warna beureum. Untung ayeuna simkuring sareng dokter anu meriksa Nita. Kumaha keadaan pasien ayeuna, Dok? Alhamdulillah, Ina rada mendingan keadaan Nita. Nuju sareng salah sahiji polwan nyaeta Bribda Sardia. Bribda Sardia. Ibu, punten polisian manggihan Ibu. Sareng polwan. Pamirsa, simkuring ayeuna kriminal legislatif. Calon Derus narik simkuring Coblos atau contreng nomor 8. Kuring kapilih, lamun dikuning kapela. Insyaallah pendidikan gratis. Ojek gratis, kawin gratis, bobogohan gratis, pokoknya mah segala gratis. Kade tong hilap, pilih simkuring Derus atau coblos contreng. Kalau menurut cocok mah pasti nage cocok sih. Ya soalnya tos janji. Nah, pamik itu simkuring selaku perwakilan masyarakat Dengklok kuduna boga prinsip nu leuwih alus. Cuman janji tapi bukti nu aing. Enggak gitu. Masyarakat gitu, salah tadi ge atas berprinsip sekolah gratis, pendidikan gratis, khususnya jeung budak lora, coba daya bobogohan gratis, kawin gratis, tamatak coblos nomor 99. Hei! Suaraman. Iya, Nanti dulu. Belum mulai. Ya gue susah tuh. Ya, lihat gue udah deh. Pas. Nah, baru nanya. Sini deh sini. Dulu di situ. Di sini. Harusnya yang reporternya juga kelihatan, Rak. Enggak. Kuring Wina Herliana ayeuna nuju di lapangan Bojong Tugu. Nih. Jangan geran Tetos perkawis banjir, demam berdarah, kriminal, olahraga, sareng bewara pilkada. Kata Pamirsa, hujan gede dibarengan angin ribut dedur gelap, tes aya tempat pikeniuhan. Salah sahiji dina desa Bojong nu atos terkena banjir. Teu aya tempat pikeniuhan, salah sahiji di salah akibat hujan eta banjir tos tiasa dibendung. Tetiasa men. Kami ayeuna bade ngajak pamirsa ka Bojong Tugu proklamasi. Nyaeta tempat tumangsuna lomba. Pamirsa sakitu bewara bahasa Sunda anu kapihatur di TKJ TV. Tepang deui enjing dina program sareng jam anu sami ti bewara bahasa Sunda TKJ Tilu TKJ TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ku bilang, ya matamu sakit hati lagi, kau menangis lagi, kan sudah ku bilang kau salah pilih, kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, matamu merah, nafas terisak, padahal kakimu nggak ada yang nginjak. Terbata-bata, ucap kata-kata, kupikir pasti ada apa-apa dari tanda-tanda. Sakit hati, pasti masalah, laki-laki lagi. Kemarin mesra nempel terus, tapi pagi ini kau sudah putus.
Kau bilang dia yang terbaik, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Ku sudah bilang dari dulu, tapi kau justru buru-buru. Dia nembak kau bersedia, ternyata dia tak setia. Lagi kau menangis lagi, kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, apa ku bilang. Maybe no, maybe yes, hidup jadinya stres. Hubungan spesial lagi nggak beres. Cerita lama, doi selingkuh. Udah dibilang tapi tetap bersikukuh. Kau tak bisa lihat keadaan, dan kau pun tak dapat terima kenyataan. Akhirnya jadi korban perasaan, hubungan lagi-lagi jadi berantakan. Makanya dengar apa yang ku katakan, kau salah pilih yang ku rasakan. Kalau jodoh pasti takkan kemana, tak perlu repot dari jauh ke sana. Siapa tahu yang dekat lebih bijaksana, berbagi susah senang bisa bersama. Lagi kau menangis lagi, kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang terjadi. Apa ku bilang, apa ku bilang. Aku di sini selalu ada untukmu, masih menunggu dirimu membuka mata hati. Yeah, mondar mandir sampai kocar kacir, padahal yang dekat juga sudah naksir. Aku selalu siap, selalu hadir, tapi kamu kalau sedih baru mampir. Ini yang terakhir, jangan kau khawatir. Jalan bareng aku, nanti aku traktir. Bukan berarti aku sekarang tajir. Siapa tahu cinta bisa salir.